Nah kuari mah geus tah model kos kitu. Aduh aya pembimbing bogala perasaan melalui muraqabah lil Ka'bah, muraqabah lil malaikat, muraqabah lil rusul, muraqabah lin nabi, muraqabah lil aulia. Direnung kunyana. Lamun eta Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat manehanana ka sisi gunung, kemudian ku Gusti Allah eta langit eta bumi dibukakeun, apakah kahayang Kangjeng Nabi Ibrahim jalain tama ku Gusti Allah bae dibere anugerah. Oh berarti Kangjeng Nabi Ibrahim nageh teu menghayal seperti eta. Lamun Kangjeng Nabi Musa titah berangkat ke Gunung Tursina, kemudian Kangjeng Nabi Musa berangkat, sanggeus berangkat cek Gusti Allah ikhlana alaika ya Musa, copotkeun tarumpah anjeun dua tarumpah anjeun berangkat ka dieu. Ye naon eta nu aya di leungeun anjeun? Wa matilka bi yaminika ya Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau fiha wa ahusu fiha wa nabi wa fiha ma'aribu ukhra. Apakah hayang Kangjeng Nabi Musa ngahayal seperti eta? Henteu, ku Gusti Allah ditarik. Ketika Kangjeng Nabi urang, kemudian Kangjeng Nabi urang didatangan ku malaikat Jibril jeung Mikail, dibelek Kangjeng Nabi teh, kemudian ditutup deh setelah diisi ku hikmah ilmu jeung sajabana, diberangkatkeun melalui naik borok sampai ke Masjidil Aqsa, ditahekeun ka Sidratil Muntaha. Apakah menghayal Kangjeng Nabi seperti eta? Henteu, berarti ku Gusti Allah. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub teh hayangeun? Henteu, kageteun anda lagi ketika anjeunana diangkat menjadi kutub. Apakah eta teh kitu Imam Ghazali ketika diangkat jadi kutubul aulia manehanana ngahayal? Henteu, nu dihayalkeun mah hayang bisa deket jeung Gusti. Ketika dijadikan pilihan menjadi kutubul aulia kageteun nya nage horenganan dibimbingna ku Gusti Allah.